Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi allazina hum kal anjumi fil ihtida amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-maut tuhfatul mu'minin al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai anu kusim kuring dimulyakin, aparat pemerintah anu kusim kuring dipikah hormat, hadirin jamaah tahlil anu kusim kuring dipilak kecinta sakumna, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tupayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna urang kumpul deui di dieu di malam kadua dina raraga kirim doa ka guru besar urang anu sangat ku urang dicintai. Peuting ayeuna sim kuring hanya saala kadar rek cerita tentang perjalanan guru urang sampai boga teman Haji Supendi secara terpaksa Sohe dan punya teman Haji Agus dengan tangan terbuka. Sohe dan karena keduana seperti ucing jeung berit, maka guru urang milih wasit nyaeta Haji Rusdi. Jadilah mereka 3 serangkai oknum edan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tanda-tanda kemautan guru urang sebetulnya keluarga sedikit nyaho. Karena beberapa bulan terakhir ieu guru urang ngobrol jeung kula, ngobrol jeung kakak kula ka Haji Entoh, ngobrol jeung kakak kula ka Haji Muh. Loba pembicaraan anu dinilai offset, teu meunang diomongkeun tapi diomongkeun secara vulgar, bahkan secara tidak langsung anjeunna ngomongkeun bahwa aing waliyun min auliyaillah. Ilah anu ku kami dirahasiakeun sarapat-rapatna. Karena tanda tersebut mirip dengan almarhum Abah. Tanggal 15 puasa bulan Ramadan
bicara seperti itu sawal maut. Ieu pun ka kami ka kula ngomong pasca maut al-maghfurlah Abah Haji Nahrawi Tanah Baru. Seminggu setelah Abah Nahrawi Tanah Baru pupus keluargana ka dieu. Kebetulan poe eta kula silaturahmi ka dieu cuman teu bertemu jeung keluarga Ki Nahrawi. Aya sababaraha pembicaraan nu ku anjeunna ku guru urang sadayana diomongkeun ka kula, itu menurut kula sangat offset. Oke, insyaallah lain waktu pembicaraan apa anu dibicarakeun kita bersambung. With